Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Gableg Salaki Teu Eling-eling. Ki geningan nepikeun kaki tu sih aya nu teu eling-eling. Emang aya Ki loba. Ki Kampak keur cicing keur santai diuk hanapeun tangkal caringin nya, hanapeun saung. Kadatangan tamu. Saha eta Ki? Nyaeta awewe. Saha eta awewe Ki? Pamajikanana. Ngobrol Ki Kampak jeung pamajikanana. Bari ceurik manehna. Bari ngahuleng. Nek curhat ka Ki Kampak. Bandingku geus nyelek eta dina hatena. Maksudna kumaha Ki? Pokona singkat cerita curhat ka Ki Kampak. Ki uing mah gableg salaki teh aduh geus pusing Ki. Maksudna kumaha Neng? Boga salaki teh kanu judi teh menikot beuki. Judi naon Neng? Judi slot. Maksudna kumaha? Heueuh ai mimiti mah dibere meunang, nepikeun ka meunang 15 juta, 45 juta. Meunang jeung meunang. Tah ayeuna teh mulai eleh Ki. Eleh jeung eleh weh. Wah, nepi ka kitu Neng. Serius, serius Ki. Nepi ka bebeakan Ki geus pusing abdi mah Ki dordar rumah tangga teh. Jeung jajan budak disabet pake naon Neng? Pake depo. Tah mun bisa mah ulah nepikeun ka kitu. Kadenya kudu eling.